si Pak RT masuk gitu. Emang Ece alim? Nyoyong atuh. Hayu atuh. Hayu. Bang Bung TV. Modal. Anjing, budak jeblok. Bener, ya. Kudu diasuh we ulin teh. Sakacida gede-gede oge. Mama ulah ke mana nya? Mohon mangga kasep sok teu bae. Mau bagian ngasuh ge. Mau ka mana moal sok. Modal sia. Ih, tinggal gua deh. Ih, Sok teu Kevinnya, mama ka jero heula, karunya si bapak gering. Ya. Ih, bapak ngajodog wae, budak teh diajak ngomong. Assalamualaikum. Sekal kasare geuning si bapana oge. Pak. Pak. Kumaha ayeuna Pak mendingan? Cicing malah kan papa teh ketibra. Ulah diajak ngobrol. Geuningan eta bisa ngajawab. Da ngajawab ge anger teh sare. Sosok udang atuh tong loba heureuy kos import wae. Sok-sok. Jong-jong atuh ngadang si hudang. Udang ti mana eta geuningan sare? Ecan mana? Sok-sok udang lain sare wae. Sok teh kira-kira ari neungeut teh. Bang mana atuh itu udang-udang. Haji pokok teu panas tiris. Panas tiris. Luar ada kero bukan salah kita. Itu kebon kumaha kebon rek dibereskeun moal. Atuh kumaha we heula ieu papa keur panas tiris ini Oh bukan salah kita. Kira geus Ada eutik. punggung sekali ya. Biar geus eutik deui. Junet itu baik pisan. Kok ditaka gimana tapi Saha itu nya? Cedewi. Main ke wae. Kenaon di dieu? Eta Pak RT abdi teh ngagawean kebon tapi kalau hujan ayeuna kalau jadi hoream. Oh, paingan atuh tadi si Uami orang abdi mantuan Ece ngagawean di kebon. Alas ya, ngagawean kebon atau ngagawean abi? Yang ngagawean kebon atuh Ce. Tah geus beres kebon, baru ngagawean Ece. Ih, si Pak RT masuk gitu. Emang Ece alim? Nyoyong atuh. Hayu atuh. Hayu. Kamana pamajikan weh kieu? Can balik-balik lamun teh nya amah. Moal disusulan ku aing. Kesangka ini hebat. Nikmat asli Ce. Kenaon di dieu? Kan bapak teh nyusulan mama. Nah, beuteung balik-balik. Mama teh beres di kebon. Terus ari si RT, nah bet aya di dieu. Pan urang teh mantuan pamajikan si Uang ngagawean. Ngagawean kebon. Ngagawean kebon. Sakalian ngagawean pamajikan si Uwa. Bener teh. Asli sih. Bagus deh. Ari aku aing. Adi itu udah bagus. Duh, kusum kieu gadagan hese. Cing gelis nya mulus geus gelis teh. Di baju deh. Bener mulus. Aduh, ini bener gelis deh. Seksi deh. Wah, segede teh panen ya kacang deh. Aduh. Saha eta? Sigan keur noong. Woi, Aduh, ini nggak goda sih. Mulus sih. kenaon si mobil?
Naon teu Pak RT? Henteu baru kan aing teh apa sia teh tadi ningalikeun ku aing keur naong sia. Asli Pak RT abdi mah teu tuang toong. Ieu keur ngalacacing dieu. Cacing sia baru kan ku aing teh ditingalikeun sia teh. Ngan Pak RT. Anda kena tuang toong mah ngabuktina. Sia eta cacing teh goblok. Tah eta anjing. Abok sia. Ini Pak RT. Penting sebarah keluar nomor Naon Bangkong? Euing sebarah. Mun teu salah mah 57. 57 atau mah kamari ari maneh sok macem-macem wae. Apaan mana ini? Apaan? Sia anjing. Mainnya 57. Cek aing oge anjing 57. Bener apaan? Asli. Aing teh atuh. Anjing. Kakak sing seureun euy. Aduh, mah kos kolot wae jeung cing siremeun. Kunaon eta suku maneh? Heuh, kieu bating ari ngesila ieu. Sok sing sireumeun. Penting mana mah bating keder meureun. Ngedar kumaha sia pamajikan aing geus eubeul-eubeul. Ieu naonnya? Sing sireumeun obarna. Lah, pencetan we kayak lagi serangan atuh. Ceuk si Mamang, lamun cing siremeun teh kudu dipotong kege leungit cing siremeunna. Sia yang dipeletak wae kos ka budak aing teh. Tapi ieu lamun cing sireumeun lamun dibakar leungit mah sireumna. Goblok sia. Aing sakalian ngagubuk ke minyak tanah jangan duduk sia sakalian. Goblok cepor ku aing. Saya botak. Taher. Kehet. Hari di gunung, sinyala. Hari di kota, kotaan. Kumaha aing teh? Pinten? Kemana Pak RT? Eta rek ke masjid. Rek naon ka masjid? Duh, nu syukuran di masjid mah. Lain syukuran ari maneh. Emang ke masjid teh syukuran wae. Rek Jumatan urang mah. Jumatan, rajin-rajin teuing. Rajin-rajin teh kumaha ari maneh. Yo Pak RT, rajin-rajin teuing Jumatan teh. Minggu sekali we. Ya goblok. Jumatan masa minggu sekali sih teh. Nah ari maneh teh Jumatan. Henteu teh Korean Jumatan teh. Mun urang Jumatan sok loba dihujat. Iya, dengekeun. Tong sieun ku dihujat. Di balik hujatan pasti aya dangdutan. RT goblok. Hajatan, Bro.